Yana mah separuh power aing nih. Greget ada tuh buat kakuncen ge kumane mah muruluk atuh. Ngeri gitu aya nu ustad ngadoa sapepeting di Cadas Pangeran manehna mah keur ngopi di Cirebon ngeri mana aduh aing tau rai koneng lain rai koneng meureun elep koneng arah Cirebon skudeto anjir aduh ya kak ari saya sok nyerahkeun aing rek ka Sumedang rek ka Kuncen tutup tulisanna teh cenah da gara-gara maneh sok nyerahkeun ka orai koneng mati na liang waduk ya maneh teh sok nyerahkeun sa jagat raya sampai eta pamarentah ku Cibung sa Indonesia bahkan di mana-mana teh ngomongkeun maneh cik ngeprank teh kira-kira tapi aya bersyukurna maneh teh ieu anu indigo paranormal nya kana maneh teh digubung ku makhluk halus nya sia teh berenya digubung ku beus ka Cirebon sok nyerahkeun nah sayana maneh teh mun lanceuk urang madarek digebruskeun eta ka balong nyerahkeun masyarakat teh karunya anak pamajikan maneh Gusti. Saya mewakili himpunan komunitas para gaib diantaranya Kuntilanakers, Pocongers, Genderowers, dan juga Dedemiters mengecam keras atas aksi Bayana yang sudah mencemarkan nama baik para gaib dan yang paling utama sudah menurunkan pamor para kuncen-kuncen. Khawatir oh my god. Wah, sia yana. Nah, lampahan sia jadi aing nu katudingan majarkeun teh sia disebutkeun ku bangsa aing. Gak habis pikir sama Mang Yana yang udah menggemparkan se-Indonesia Raya yang konon katanya hilang di Cadas Pangeran. Sudah dikerahkan banyak anggota kepolisian beserta anjing pelacak. Bayangkan anjing sebagai satpol ikut digawe. Bahkan dukun yang digadang-gadang sebagai orang pintar juga sudah memvonis bahwa Mang Yana telah dibawa oleh Orai Koneng. Orai Koneng jadi tersangka dan ternyata Mang Yana-nya sedang putnyeh di Cirebon. Tengarti, tepaham sumpah kumaha eta pola hidup Mang Yana. Tepaham, tengarti. kunaon sia Yana anjing eta maneh ngeprank bener cenah enak geus kapanggi di Cirebon geus seberapa hari sak nu neangan geus 3 hari neangan maneh selenangan polisi anjing polisi netizen turut mendoakan suga kamu ketemu terus kuncen nu di Cadas Pangeran geus ngomong kieu cenah maneh teh diculik ku siluman Orai Koneng mun teu kapanggi selama 3 hari ikhlaskeun we keluargana cenah kitu jeung paranormal nu neangan sagala rupa maneh nyaho teu eta kuncen kumaha ngadenge ayeuna maneh geus panggil di Cirebon anjing lagrag eta lagrag harga dirina moal dipercaya deui meureun kete bisi dikekea kumaha sia maneh sok minta hampura ka kabehan sia maneh mah kudu diproses ieu mah geus ngeprank sa Indonesia anjing jeung warga TikTok jeung kieu deui nya siluman Orai Koneng cenah Cadas Pangeran geus dicemarkeun nama baikna kumaha sia jeung siluman nu Cadas Pangeran ke maneh mun ngalewat kumaha cenah mun ngalewat ka Cadas Pangeran tah eta cenah nu geus pencemaran nama baik aing cenah kumaha mun cilakakeun anjing amit-amit ketang aing mah sing sehat we maneh mun ke ngalewat ka dinya maneh ayeuna syaera keluarga geus neangan ka mana-mana uyuhan maneh anjing ngeprank teh menikah malinaan mun bener anjing mun asa gregetan urang mah Diseret kuring dijongkolongkeun. Daerah Jalakong. Mulih. Tuduhkan tunjuk sana dia jalmi sahan condok.
petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi arek klarifikasi ti pihak Kuncen. Jadi Kuncen eta henteu rungkad. Bener eta Kuncen. Nu disebut orai koneng eta nyaeta mobil bus. Jadi eta siana diajak ku mobil bus ka Cirebon. Tah bus koneng teh bus naon? Eta bus Arimbi. Teu salah eta Kuncen teh. Terus Kuncen ngomong kieu, lamun 3 poe teu panggih eta Mang Yana, ikhlaskeun bae ka keluargana. Jadi maksudna kieu, lamun Mang Yana eta 3 poe naik bus ka Cirebon teu panggih, berarti Mang Yana kawin deui. Tah pihak keluarga teh kudu ikhlas. Kitu, artina nama. Haha.